gawe dengan molor wae. Duh, atuh aya naon deui ieu teh nya, Gusti Nu Agung. Sia teh gawe dengan molor wae, cik neng pigaweun tu PNN Batak naragih wae. Atuh nya aing teh kudu usaha naon atuh aing teh ieu. Aing teh kan kaitu ka dieu, eueuh anu narima, eueuh nu percaya. Aduh, aing mah pusing. Gawe hese aing teh, nya geus mending kene molor aing mah. Atuh sia teh munjung-munjung atuh. Aing teh kapan geus ka Gunung Kawi, geus ka Gunung Halu, Gunung Merapi. Juri biasa dia reun ku aing teh aing botak deui aing ompong saka aing preman. Dah, aing mah. Ngiu-ngiu tuyul atuh, ame happy gaweun, menang-menang duit. Hah? Ngingu tuyul? Nya daek kitu nyusuana maneh. Kajian nu penting mah menang duit, kajian disusun ku aing oge. Hah? Enggak siap aing kitu malah. Pokona aing rek neangan tuyul sugan aya dina online nya. Penting disusuan aing yang geus doma disuana. Geus aing rek neangan tuyul ayeuna nek kanu online lah. Sugan aya euy dina aplikasi euy. Tuyul teh gitu. Anjir. Euy. Aya ngajuan tuyul. Aing ieu. Beulilah hiji mah. Nyobaan lah hiji lah tuyul lah. Sip lah. Tetapkan sanyusuan lah. Bungana. Punten bukuina Mang Kamid di paling mana ya? Kamid? Mohon. Oh, di dia tah, beladian setik. Oh, di pasinya? Kenapa mohon dugi gerak? Oh, mohon itu. Aturun nanya. Sami-sami. Iya, itu masih kabitinya. Cicing siapa? Aing sieun deh. Punten. Paket. Paket. Sok kajero. Paket naon nih paket? Paket naon? Deh. Mang nu pesan ieu anu tuyul? Hah? Cika teu dibalik mang. Tuyul-tuyul lah ieu mun kudu dipesan dina online. Aing ngerakeun yeuh di jalan lu. Ya, aing udah pesen tuyul lagi teh kieu. Oh, ada bongan eta pesan. Emang tuyul lagi buat tatoan kieu tuh. Buat pareman gitu lagi. Aing mah gagal ge mah. Anak pang. Mung mah. Body kasih body. Bung dah. Pemajikan aing sini juga pemajikan aing sini. Tanggung jawab lah mah. Pegawainya. Mas. Aja. Ika ieu aing kumaha ya? Aing. Pemajikan aing di mana buat tanggung. Tuyul nih.